tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberapa mana. Mang Jaya sapara kanca bade ngeraskeun hanca dongeng katunda ayeuna weh mincak bagian kalima. Para wargi kaum dangu, dongeng parantos dugi ka nalika Iroh sareng si Komod nuju milarian sidul da kitu kumargi sidul leungit. Leungit duka dikerekep ku meong duka kunaon gitu. Duka dikerekep ku mau mangga urang teraskeun para wargi. Ieu dongeng lah dasari mah. Seueur heureuyna ieu dongeng para wargi manganyangakeun wae. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Si Komod ngagebeg lantaran cahaya nu tadi katempo ngagencelang ngadak-ngadak ngaleungit teu kanyahoan. Leuwih heran di lantaran anak breh palebah cahaya nu tadi katempo hibar. Ngajanggelek jadi saurang jalma anu keur diuk dina batu lempar bari jeung keur nangkeup harigu. Panasaran kuduaan disalampeurkeun jenangtung abari duanana mencerong teu ngiceup-ngiceup malah si Komod nahan bujurna sagala. Da teu kuat ku hayang hitut mun ngabeletuk teh disadak. Yeun aya nu mamalana ka manehna sieun baueun ka jelema nu aya hareupeunana nu keur diuk dina batu lempar teh. Si Komod jeung Nyi Iroh pating harewos. Kang, aki-aki geuning? Nya aki-aki bokna gitu. Janggotna jeung kumisna oge godegna barodas tuh. Tuh janggotna mending ngakebai panjang ka handap. Ngangsar siga janggot domba. Me ketang da domba mah tara janggotan. Aduh. Kesaret kudu tapa kitu. Mun dipeureum wae geuning. Mun itu kecet-kecet nyai. Tuh geus paehnya. Tapi moalnya paeh bari diuk. Kumaha pilambaheun urang nyai ieu. Akang bingung segede badugnya. Siga menuju tatapa Kang siga dina wayang geuning. Pan para panita mah karesepna tatapa di leuweung urang gugahkeun nya. Ah, ulah bisi nyegag ge. Punya nyegag da sanes anjing Kang. Nya bisi ngambek teh tapi da teu naon urang deukeut hansoknya ieu lah. Teu heula ge leumpang ka dinya. Akang paneuri. Nya sok atuh. Nyi Iroh ngadeuketan ka eta aki-aki nu keur diuk sidakep dina luhur batu lempar. Tapi barang geus deukeut ujug-ujug cerit, Nyi Iroh ngajerit bari lumpat nyampeurkeun ka si Komod. Ah, Kang teu kiat Kang. Ampun. Kunaon nyai? Kunaon li gugurubugan kitu geuning? Jeung ceritan kunaon bager? Si Komod lain deui ngarasa reuwaseunana. Manehna ujug-ujug ngageter hatena atuh harita teh. Aduh, ari deukeut ari meuni tewewe teh meuni ngaluarkeun panas Kang. Meuni ngaheap panas di si aki teh. Aduh, teu kiat abdi mah Kang, ampun Kang. Loh, manya nyai. Ah, manya panas pan eta mah lain durukan atuh lain ceuna. Eta mah jalma biasa. Ngan beda naon beda geus aki-aki wungkul. Ih, ari akang. Kajian teu percaya manaha. Meuni narep-tep Kang panasna teh. Meuni ngaheap. Ih, abdi mah meuni soak atuh. Bisa-bisa garing urang nyaketan eta mah. Harita Nyi Iroh masih kene abrug-abrugan bari tuluy mundur ngajauhan si Komod. Cing urang yakinkeun ku Akang. Penasaran Akang mah. Si Komod ngeteyep leumpang ngadeuketan ka si aki-aki. Bari ragamang leungeunna ngaragamang maksudna mah rek nepak kana tak-tak si aki-aki teh. Tapi tacan ge leungeun si Komod tepi kana tak-takna eta aki-aki ari heab hawa panas pohara nojo kana awak si Komod. Kontan si Komod mundur deui bari ngagoak sagala. Panas henteu Kang? Aduh, nya panasnya ya. Mending nyebrot kana leungeun, jeung kana beungeut Akang. Aduh. Rasaan leuwih-leuwih teu ngadeuketan durukan. Pakating ku panas-panasna nya. Haswak Akang mah. Nah anehnya si Komod pupurungkutan ngarasa heran. Jeung reuwas tina beungeut ngadak-ngadak ngucur kesang. Naonnya Kangnya? Anehnya Kangnya? Nah jelema nyantang jin siluman nu minarupa Kang? Katunya duka tuh. Buah-buah tuh Sidul Hamid jadi aki-aki teh nyai. Dicipta ku maung. Eta maung tadi teh tas ngakan Sidul terus nyiptakeun awak jadi aki-aki. Nu sok disebut aden-aden teh aja nyai. Ah maunya Kang Dul jadi aki-aki. Maunya ade maung jadi aki-aki. Akang mah nyari teh sok ka mana wae geuning. Matakeun teu ka harti.
Untuk kabar ku pikir teu kawan tak ku akal. Si Nyai puguh atuh mau edang aki-aki mah ketang ieu. Naon teh lah. Oh singa kitu. Ai singa disebut aki-aki kumaha? Dan ai singa mah geus jemrosan. Teu geuningan lubukna ge singa mah. Beda kali mau melucir lain aki-aki Nyai. Nya anjeun kakara ye. Akang sok aya wae singa aki-aki. Ieu di singa mah elehna ge ku nini-nini Nyai. Si Komod kalaka ngalonjeng harita teh para wargi sadaya. Tong sok ieu seueur ka piguyon Kang memilih naon-naon ke. Yo moal Nyai lah. Pokona mah kieu ye. Cing urang parancahan Nyai susuganan we. Mun eta siluman atawa jin setan daekeun kabur, daekeun ingkah ti dieu mun jelema bener nyameureun bakal anger we ngajadog diuk dina batu. Ali Nyai lah. Kasisi sing naon-naon mah akang rek ngajajampean ye. Si Komod nyengledkeun leungeun bajuna. Kade Kang sing hati-hatinya. Pilih kumaha onam Kang. Tenang Nyai, tenang akang bersati-hati. Nyi Iroh mundur harita teh para mitra sadaya katukangan si Komod. Sedengkeun si Komod terus babacaan menilila naker. Babacaan dipungkas kuniup eta aki-aki baripokna. Yuri nyingkir setan nyingkah ulah ganggu ka manusia. Haling ka ditu. Ini cing jauh. Meni monyong-monyong si Komod niup eta aki-aki. Tapi anger para mitra. Aki-aki nu keur diuk teh sidakep masih kene aya dina tempatna. Ngadatangkeun kaheran keur diri si Komod. Atuh Nyi Iroh nyampeurkeun deui terus ngekeuweuk leungeun si Komod baripokna. Anger kene Kang aya geuning Kang. Nya ye. Herman akang mah. Nya Herman Kang, heran meureun. Nya lah akang heran tuh. Heran akang mah. Cek si Komod. Keres jongjon si Komod jeung Nyi Iroh silih pencerong. Ngiceup-ngiceup malah bari merong ka aki-aki. Anu aya hareupeunana saurang aki-aki nu ngadatangkeun hawa panas. Bari anger diuk dina luhur batu. Teu kanyahoan ti tadina. Ari logodor teh aya orai sanca meni gede naker. Ngalogodor nyampeurkeun ka deukeut si aki-aki teh. Eta orai sanca disada meni tarik ngaheos. Bari jeunga-junga sumutna calawak. Siga nu keur lapareun siga nu hayang ngalegleg ka eta aki-aki teh. Nyi Iroh meni murungkut bari jeung pageuh nyenyekel ka si Komod. Atuh si Komod najan nenang-nenang hate, tetep ari ngarasa sieun mah. Jeung jabati eta manehna mangpaurkeun, mangsalempangkeun kana kasalamatan si aki-aki. Sok sieun eta orai teh maco ka si aki. Komo lamun si aki tuluy diteureuy buleud, tangtu geus moal bisa aduh ieung deui. Najan kitu ari rek nyampeurkeun mah sieun deui. Si Komod ngarasa sieun ku orai gede nu keur eulegeug sok sieun lamun ku manehna disampeurkeun saterusna eta orai maco ka manehna tangtu atuh manehna moal tulus kawin ka Nyi Onah teh. Ih kumaha we Kang abdi mah sieun Kang, ceuk Nyi Iroh bari rebeh rek ceurik. Tenang Nyai lah, keur ulah gempeur tenang we. Tenang lah moal naon ieu bari nage. Si Komod najan hatena manehna ge ditapu ku kasieun, tapi teu gurung bisa keneh ngababaraha teh Nyi Iroh. Karunya we ka si aki Kang, manehna moal nyahoeun mun dipacok lantaran keur peureum. Kumaha mun kecok-macoknya Kang? Lah akang lah, yakin aki-aki teh lain si aki-aki samanea. Buat ting aki-aki 2-3 manehna mah. Aduh, cenah eta manehna bari sapaeh alatan dipacok wae eta orai gede. Mangsa bodoh teuing teu kudu dipikiranna ha. Bapa lain, dulur lain, aki lain, baraya lain. Tenang we Nyai lah. Tenangkeun hate bising cilaka ku pola sorangan ke. Ayeuna mah urang lalajohanan hayang nyaho. Kumaha kaayaan saterusna eta orai? Narek macok ka eta aki-aki atawa moal? Jep si Komod jeung Nyi Iroh jarempe. Nu nyata mah maranehna tingkah riceu pepanona. Nempokeun telak naker ka eta sakadang orai gede. Nu ayeuna ngagilisir kana lahunan si aki. Bari sirahna euleuge-euleugegan disada eueuh jempena has-has hos-hos letahna ngelel panjang naker. Ngan aneh naker lantaran barang eta orai rek macok kana beungeut si aki. Malah katempona siga rek lobah irung. Macokna teh teu kanyahoan ujug-ujug kubrag eta orai ngakubrag ka handap bari teu cengkat deui. Puguh we si Komod jeung Nyi Iroh ngarasa heran naker. Manehna silih reret geus kitu Nyi Iroh ngomong lalaunan. Kunaon Kang orai teh bet ngagubrag terus cicingnya? Teuing atuh heran akang lah. Urang teang yuk. Si Komod ngajak neang orai. Sieun abdi mah Kang,
Nyi Iroh murungkut bari camerut ngarasa sieun harita teh para mitra sadaya ku kaayaan karita. Tapi dagang mah penasaran Nyai lah. Kang mah yang nyaho kana kaayaan eta orai ayeuna teh. Nah hirup keneh ata geus paeh. Cicing atunya di dieu ye. Akang rek ngabuktikeun ku panon sorangan ye. Ku panon akang sorangan we moal nginjem panon mah Nyai lah. Nyan yo atuh yuk ku abdi ditungguan di dieu. Leo si komod ngadeuketan eta kasih Aki hati harita teh ret kahanapeunana tetela orai ngagoler bari teu empes-empes terus kumanehna disidik-sidik tetela geus paeh geus jadi bangke. Bu tak heran aing mah kana hate matak aneh ya kana sirah geuning geus paeh orai teh sakitu sidik jeung tetela katempo ku panon aing sorangan ku si Aki teh dikukumaha ya orai paeh sakaligus sigan digebung ku halu we. Nyata mun kitu masih aki-aki teh lain jalma sabongbrong lain jalma nu ipis pangartina kurang-kurangna ieu mah ye aduh tingkatna ge tingkat naon mah dalam mun ipis pangartina mah kurang bujanggana wah tadi jadi hakan we ku orai moal bisa maihan ka eta orai. Si komod bari panon rutret antara hakana bangke orai jeung kasih Aki nu masih keneh diuk teh obah-obah manehna gegerendengan ngomong sorangan. Na atuh keur jongjon si komod ngedalkeun kaherana gegerendengan ngomong sorangan bari Nyi Iroh geus aya deui deuketeun manehna nangtung di ireunana. Ari ngong si Aki ngomong bari anger peureum ari panon mah pokna teh kieu. Jang komod ulah sok ngocoblak ngomong wae sorangan mending di dieu ye diuk injireun Aki. Heuh Kang nyarios Kang. Si komod jeung Nyi Iroh setengah nu ngagurubug kaget barang ngadenge aki-aki ngomong bari siga nu geus apaleun ka manehna nyebut ngaran sagala padahal sidik apa nempoge henteu da ngomongna bari jeung peureum keneh. Teu kudu reuas teu kudu kaget mod. Da Aki mah apal ka maneh atuh hidup deui Nyai. Syukur ayeuna Nyi Iroh geus jadi jelema. Sanggeus ti heula ngalakonan ngalaman jadi bagong ka Jajaden. Sok dariuk di dieu. Dijireun Aki urang ngobrol malaur Aki eueuh batur. Para mitra sadaya sabanda si Aki nyarita atuh si komod ge tuluy harita teh ngawani-wani maneh nyarita. Aduh. Hebat ampun mah Ki. Aki bora hebatna. Orai ku Aki dipaehannya si komod jadi wani pikeun nanyakeun. Tadi kukumaha ku Aki oge mod. Make hayang binasa ka Aki. Tungtung nama kitu mamalana. Manehna pae sacara dadak-dadakan kitu. Oke. Aya naon euy. Aki moal naon kawing mun ayeuna kuing disampeurkeun. Moal naon Aki mah lain jalma galak jalma telenges. Nyai sok buru-buru ka dieu bager, sok buru-buru da moal naon-naon Aki oge. Mangga Aki, teh Nyi Iroh betret ka si komod bari pokna nyarita. Kang, yuk urang sampeurkeun Kang. Suganya moal naon-naon ka urang jeung da sanyana katempona mah bager Kang. Nya sok atuh garinya urang deuketan. Urang diuk di gireunana kabenerana batuna lega deui. Bring si komod jeung Nyi Iroh nyampeurkeun ka deuketeun eta aki-aki. Gek si komod diuk ka katuhunana. Ari Nyi Iroh diuk kencaeun si Aki. Barang gek dirinya diuk ka angse seungit kembang kananga meni melenghir angin-anginan. Mata seger naker lantaran panasaran Nyi Iroh gancang tumanya. Ki ari Aki nyana kembang? Henteu Nyai Aki mah teu mawa kumung, teu mawa kembang. Teu mawa menyan di Aki mah teu mawa naon-naon. Tema si Aki bari anger mungeun beuntak. Nah geuning Kang seungit kembang Ki. Pokna Nyi Iroh bari neuteub ka si Aki. Eta mah banyak we meureun Nyai. Ieu mah geus diuk ieu gigireun Aki ieu. Bulah katuhu. Oh, memang Aki geus nyaho najan Aki peureum. Aki apal yen manehna aya katuheun Aki. Ai sababna bangna apa geus nyaho kunaon Ki? Si komod gerung. Sabab beda ka ameuna. Tuh seungit ieu mah nya. Lain seungit tapi bau deuleu. Bau? Heuh, bau naon Ki? Bau mebadot sia sarua jeung jalma taramani deuleu.
si Aki mah tak nyeri kana hati ngomong teh. Alah, kita teu naon lah bukti nama kitu dah. Padahal ini bau mebadot, bau parfum ki uing teh, bau minyak sengit buatan luar negeri itu ki. Hai ki eta Aki peureum teh tadi kunaon teh? Jadi peureum wae geuning. Oh, katempona Aki teh beunta tawa peureum. Peureum ki. Oh, nyari apa make jeung nanyakeun sagala. Tong sok diajar bodoh ari hirup teh mod. Jeung ulah dilobakeun teuing ngadahar kolecer deui. Geus loba ngadahar kolecer sok naon ki? Oh, sok lieur pikiran deuleu. Tah kitu. Lamun hayang urah lieur pikiran. Oh, mantong dahar kolecer tah kitu. Lamun hayang ngahulang wae, loba dahar pil bengong deuleu. Aki mah pil bengong segala. Ieu rupa teh. Oh, Aki mah yang kitu lamun jalma lohong, tukang halonyeng sok dilonyengan deui tah kitu. Sok aya wae ki. Ayo uing mah pangnanyakeun ka Aki teh beunta hanteuna teh. Atau pedah we atuh ngarasa kaget. Sakitu Aki peureum wae bari jeung tibang diuk disampeurkeun ku orai gede langsung orai paeh. Jabati kitu make nyaho ka uing sareng ka si Nyai Iroh. Padahal papanggih ge ka ayeuna. Nya kitu deui, meni apa yen uing bau doma aneh mebadot sagala. Tah eta nu ngalantarankeun uing heran teh. Pangna uing hayang yakin beunta atawa peureum. Tah uing teh keur bingung ki. Oh, pedah maneh kaleungitan ku situ. Beraya Aki beunta. Aduh, hebat euy. 100 untuk Aki. Aing mah teh lah si Aki pinter neguh we. Mun anu kieu aku mah ieu we diajukeun ieu cerdas tangkas lah. Hewat meureun. Pasti ka hiji wae meureun, unggal pertanyaan bisa dijawab. Syukur ge lah ieu mah. Tah ayeuna daek bantah ieu. Tuh, kitu atuh ki. Ari bisa mah nya kudu daek beunta ulah palem wae bari oge. Najan uing goreng patut ki teu naon atuh uing ditenyo tah. Da tenyoeun kitu cingki ki. Uing bejaan, ayeuna keneh gancang ku Aki ulah dibejaannya. Oh, dibejaan deh soal naon sia. Rek nanyakeun soal naon maneh ka Aki. Si adul ayeuna aya di mana? Na maneh geus paeh atawa hirup keneh? Mun hirup di mana cicingna? Mun geus paeh di mana kuburanana? Nah paehna dihakan maung atawa kumaha? Si Komod nanya meni norostos lir kacang ningang kajang. Tumanya ngeunaan kayan sidul ka eta si Aki teh. Hehehe. Meni kawas kacang ningang kajang ngomong teh sia mah Komod. Serek eureun meni norostos kitu. Aki nyaho yen batur maneh dibawa kabur ku maung lod aya. Ngan teuing dibawa ka mana mah. Aki teu nyaho nganu nyata mah katempo ku panon batin yen sobat maneh hirup keneh tak kitu. Leuh. Jadi hirup keneh ki? Heuh. Teu ngabohong Aki. Ka abdi jeung ieu ka Nyi Iroh. Keur naon make ngabohong dan ajan ngabohong ge. Moal aya nu muluhan ka Aki teh. Cek si Aki ngareret ka Nyi Iroh jeung ka si Komod. Bari jeung seuring ngahehe. Nyalah percaya pokona mah ka Aki. Nyai percayalah pokoknya mah. Nyai kudu percaya ka si Aki, bisi si Aki heuh teh ceurik. Mun teu dipercaya ku urang mah. Mun Kang abdi ge percanten, daek beunghar abdi mah percanten ki. Nyi Iroh jadi kabawakeun beuki heureuy da babarengan jeung si Komod. Ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, najan kaayaan peuting teu ngarasakeun jeung teu ngarasa tiris. Nu aya sugema lantaran aya batur ngobrol. Ki, ari Aki pangaya di dieu teh sigan keur tatapa. Keur naon ki jeung naha geus lila Aki di dieu? Atawa kakara 2 poe? Aki mah geus aya kana 2 bulan di dieu teh. Hah? 2 bulan? Nya 2 bulan. Oh, naon ki? Oh, najan aya maung aya orai nyampeurkeun ka Aki ge. Tapi alhamdulillah Aki masih kene salamet. Masih kene ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Pangna Aki aya di dieu lantaran Aki teh keur aya nu didagoan ieu teh. Keur didagoan, pangna Aki aya di dieu teh cing-cing 2 bulannya. Nya bener pisan mod. Jelema atawa jimat keur didagoan ku Aki teh.
jelema saha gitu ge si Komod tambah penasaran. Nyi Iroh melohok ka si Aki hatena katari ku katerangan si Aki nugis 2 bulan aya di puncak gunung. Nyaeta jalma nu keur neneangan monyet rawing ceulina nu keur didaguan ku Aki teh kumaha jelas teu kadengeuna ku maneh. Gua lu jelas oke. Ngan mun Aki palai uning ngapan uing jelema nu keur neangan monyet rawing ceulina teh ki. Malah monyet bodas nu diteangan ku uing teh nu rawing ceulina sabelah teh kitu. Memang Aki ge apal jadi. Yen maneh nu keur neangan monyet rawing ceulina sabelah. Mun teu salah eta monyet teh keur narekahan sangkan si Hasan jeung pamajikanana disatuju boga minantu ka maneh. Lantaran maneh bogoh nyoso hayang naker ka anak nu katelah nyiona. Si Aki kalayan salse naker nerangkeun sakanyahona. Sakedapan masih Komod oloho mencerong ka si Aki. Bari jeung kumet cerek bakatingku ngerasa kaget peda si Aki bisa neguh ka maneh. Hebat. Paingan uing mun teu tahan hayang ka puncak gunungnya. Hari si Horeng bakal dipanggihkeun jeung si Aki nu gagas sakti mandraguna. Di mana kitu ki aya monyet bodas nu rawing ceulina sabelah teh? Di mana ki cing abijakeun ka uing atuh? Si Komod menigeus geura hayang nyaho. Sabar heula. Ulah wa ka hayang nyaho ayeuna lantaran ti peuting mending urang dagoan datangna beurang. Engke lamun geus beurang maraneh duaan baris diajak ka saung Aki tak kitu. Boga saung gitu Aki teh? Boga aina we di dieu sotenan. Lantaran keur ngadaguan maraneh di dieu. Ayeuna mah mending urang ngobrol di du sejen we keur di sejen. Soal batur mah Komod isukan urang luar. Urang babarengan narekahan susuganan bisa katarekahan sakamampuna Aki tak kitu. Mending ayeuna we ki kesel ngadaguan isuk mah wing lah. Mangkani leulah kene ki. Muhun ki mending ayeuna we abdi mah maligeus teu sabar melang deui sok sieun Kang Adul kumaha sareng hoyong terang perkara monyet rawing teh ya. Si Komod jeung Nyi Iroh meuni teu sabar harita teh. Hayang gerang Bandungan guaran carita si Aki ngeunaan kaayaan si Adul jeung kaayaan monyet rawing ceulina anu keur diteteangan ku maranehanana. Ayeuna mah Akina ge tunuh hayang sare. Jeung maraneh ge bising tunuh dia mending geura sarare heula ka itu. Keun isukan urang narekahan yangan sidul mah. Tas nyarita kitu reup si Aki peureum deui. Malah aneh najan bari diuk tapi sarena meuni tibra jeung kadegena kerek sagala meuni gegelegeran. Si Komod jeung Nyi Iroh silih reret. Geus kitu duanana babarengan ngaguyah-guyah si Aki, tapi anger we tibra. Teu daekeun hudang bakatingku hayang nyaho na si Aki teh tibra sarena atawa ukur api-api wungkul tuluy cangkeng si Aki ku si Komod dielek ketek. Ngarah getekeun tapi kalah cangkeul anu ngarek ketek. Lantaran si Aki teu hudang-hudang. Anggur siga nu beuki tibra sare. Kerekna beuki tarik meuni handaruan. Lantaran kabeneran maranehna geus tunduh. Tungtung nama si Komod ngagoledag katuhun si Aki. Atuh Nyi Iroh ge goledag ngagoler kencaeun si Aki. Reup maranehna sarare tibra naker. Isuk-isuk manuk recet di sarada patemalan. Paron poe mimiti sumorot cahaya seger jeung nikmat sumorotna kana awak si Aki. Si Komod jeung Nyi Iroh nu isuk-isuk harita ka karaharudang. Aki-aki teh harita jung nangtung bari tuluy babatek sarta nyarita. Barudak ayeuna Aki rek narekahan soal si Adul ku hal eta maraneh duaan. Ku Aki rek diajak ka beulah wetan. Yuk tuturkeun Aki. Leos si Aki leumpang miheulaan ningalkeun duaan. Para mitra kaum dangu, si Komod jeung Nyi Iroh gancang nerangtung beri gero si Komod ngageroan ka si Aki. Ki, laguan heula uing ki teh. Laguan uing tanyakeun ki. Si Aki geus rada jauh leumpang na harita. Reg harita eureun ngalieu ka tukang bari pokna. Aya naon di lain teh mod? Laguan heula uing aya perlu ka Aki ye tanyakeun. Sok atuh buru-buru ka dieu. Ku Aki di daguan di dieu ye.
Si Komo jeung Nyi Iroh tuluy nyamperkeun ka si Aki. Tekung silila duanana geus cunduk ka hareupeun eta si Aki. Geus kitu pok si Komo nyarita. Eta ki uing da tanyakeun ka si Aki teh. Mugi ku Aki kersa ngawalon we atuh nepi kersa nerangkeun, atuh nepi kersa nyubadanan kana kahoyong abdi semua. Hehehe, mani emang ngomong jeung meni loba atuh napina. Pok bejakeun. Atawa terangkeun atawa omongkeun rek nanyakeun naon. Atawa aya kapanasaran soal naon maneh teh mot. Cek si Aki bari jeung ngagerenyu sagala. Kawas nu nahan piseurieun. Taki ari Aki teh terang ka ngaran uing ye. Nari uing teh apa kajenengan Aki pan pinter korek ka kitu mah Aki teh. Oh pinter korek we atuh. Ku hal eta pisan ina mugi Aki kersa masih handerang ka abdi saha jenengan Aki nu sanyana. Sareng di mana atuh kawit Aki teh sanyana sud? Awas Ki Aki mah kersa kedah nerangkeun. Mun teu uing didoakeun mugi-mugi Aki sing burut kitu. Sok hayang seuri ngomong jeung maneh mah. Ayo balina ge ulah euy. Ulah goreng pisan lamun urang ngaduakeun teu bener ka batur. Soal asal usul Aki wayahnya ulah wakayang nyaho mot. Da bari soal ngaran mah teu naon-naon. Ku Aki dibejakeun ngaran Aki katelah Aki Edun. Waduh. Muni hebat Ki jenengan teh muni Edun gitu. Aduh ieu mah. Suganda Aki Joni atau Aki Cep lah. Ari teu Aki Edun nya deuh. Nuhun atuh lah. Ai kersa masih antara Aki Edun. Ngan ayeuna Ki ieu Ki rek diajak ka mana uing teh sang Nyi Iroh teh? Saterusna si Komo nanyakeun pamaksudan si Aki. Pangna ngajak init ka manehna jeung ka Nyi Iroh. Ulah wa ka hayang nyaho ceuk Aki oge rek naon-naonana. Nu penting mah tuturkeun Aki urang leumpang ka beulah wetan. Daek tuturkeun mun embung teh naon-naon ngan meureun wayahna. Sobat maneh moal kapangi deui mod. Tina naon uing baris nurut kana pangajakna Aki Edun. Asa salamat we. Yo atuh urang leumpang deh. Yo atuh mang pengisu keneh nyai tuturkeun Aki nya. Mangga ngiringan Ki. Tema Nyi Iroh teu hawaha. Geus kitu mah bering laleumpang deui ningalkeun eta patempatan. Nuturkeun si Aki nu leumpang cepet kawetankeun ti dinya. Dibarengan ku tingkar waekna sora monyet jeung lutung. Disengakan ku manuk tueuh jeung recetna sora manuk-manuk. Tekung silila para wargi sadaya anyog ka hareupeun hiji guha nu nangtawing praba pasir beretaneun puncak Gunung Tampomas nu kungsi disungsi ku maranehna. Reg harita Aki Edun leumpangna eureun. Nya kitu si Komo jeung Nyi Iroh ge areureun bari dina hatena maduanana ngarasa heran. Peda geus aya hareupeun lawang guha Aki Edun bet leumpangna eureun. Urang teh geus dapieun moy. Ieu guha nu jadi tujuan urang ayeuna. Cek Aki Edun nerangkeun harita teh ka si Komo. Jadi urang make jeung manggilan gua segala Ki. Heran uing mah ye senengkeun cek beja. Sama da di puncak Gunung Tampomas guha. Ari ayeuna bet manggilan guha itu jeung eta di puncak katun guha teh bet aya batu narangtung galeuden haker. Heran uing mah. Geus mangrupa tatarucingan we mah nya. Coba mata heran ieu mah ye. Nah, geus tiba heula kitu wae di dieu Ki. Nya ti baheula tuh ngantara sakabeh jalma nu hanyar ka puncak gunung bisa manggihan di guha. Ukur 2 urang atawa 3 urang geus cukup elmu. Nu bakal kawenehan bisa nempo ieu guha tak kitu. Pikeun jalma biasa nu elmuna handap keneh mah ieu moal bisa nempo. Seolah-olah dia teh guha we rata katinggalina leuweung atawa tatangkalan bungkul. Tak kitu sigana mah dihalangan ku goib. Kitu bising dengar si Momot. Uing teu percaya Ki sama sekali teu percaya kalau mau anak Edun teh. Uing mah jangan umpamana sorangan ini ka gunung. Uing mah belum kapangi atuh teh. Teu percaya boleh dicoba Ki. Uing mah kitu. Uing mah duman lah di wawalan Gunung Tahayweul jeung Gunung Matak teu kar di wakal gitu. Kang, ulah ka mana wae nyarios teh Kang. Tenang ieu lah, Kang moal naon kitu pokona mah. Akang mah yakin najan upama akang sorangan atau ukur 2 anjing nyai ka dieu, ieu gua moal burung kapangi kitu. Si Komo ngomong bari jeung juba-jubi si Galiwaki naker kana omongan manehanana. Omot ka ye euy.
Jadi jelema ulah sok somong bising aya mamalana deui. Aing somong ya, sok aya nu nyoba. Aki Edun setengah mere peringatan kasih komodan. Uing mah lain somong ki. Eta mah dumasar ka nyakaan atuh. Bukti kalau nyata cenah bubuk roti teh mah kitu. Oh, siapa yang ngomong ge sok jeung sembah buyon wae. Lamun kitu ieu ayeuna ku akhir sina tembokeun deui. Urang kieu ku Aki Edun nyup lawang seor dadak aya angin nyeor ngagelebung nebak kana kaluang lawang gua. Aneh sapada harita guha jadi leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Malah pasir nang kawing di leungit kaayaan rata ukur tatang kalanjung jujukutan anu katingali. Nyiroh jeung si komod nepi ka olohok mata sinuteuh. Olohok nemangkadu nyaksian eta kaaya. Heran Kang guha jeung pasir leungit naon sababna nya Kang? Ingat tukang itu ngarti menyengat. Tecela kaya Ki Edun teh jago luhur ilmu jemar pangabisa sugi pangarti. Tecela tak kita perlu dijadikan guru kuing teh. Si komod ngebrehkeun kaheran bari jeung ngarasa reus wayana Aki Edun bisa ngaleungitkeun lawang guha. Aki Edun nyerengeh bari po. Sok kainya geura pangikeun lawang guha jeung pasir teh mot. Sok geura pangikeun. Rumah saya lagi lah. Rumah saya uing eleh. Misalnya pun ibu aki pokoknya. Uing lah kakak lagi tu dah kakak bisa tu. Hanya deh. Nyoba kena jauh. Kina asana. Ayat lamun dahar terus di ul. Mun ayat tinggal cangkang unggul gitu. Nyoba deh. Si komod jadi alangah elengeh ngarasa era sorangan. Oh, jadi mana dia boleh modenya bisa ngayakeun lawang guha. Ki Edun mencerong kasih komorong penerkilah. Tapi dah uing meyakin yen aki moal bisa ngayakeun deui atawa nyiptakeun eta lawang guha. Mun mah kieu usulap tadi teh. Ayeuna ulang ngayakeun. Karita kene Aki Edun mutakeun curug leungeun katuhu bari ditujukeun ka hareup aneh bin ajaib celeg hareupeun Aki Edun. Hareupeun si komod jeung si Iroh ngajang gelek deui aya lawang guha. Bari jeung gawi renang tawing cidakan didinya aya di kajadian jeung kaayaan seperti tadi ngadatangkeun kaheran jeung kahelok cara tadi. Nah, mau helok ieu pisang ka Aki. Ayo. Ki Edun jago luhur ilmu jembar pangabisa pokona mah 100 ke Aki lah. Mun ki abdi percanten ayeuna mah ka Aki teh sangki Aki tiasa ngayakeun sareng ngicalkeun ieu kaayaan. Lain ngayakeun jeung eueuh. Ngan tadi mah ukur ngarobah teh nyuanya jeung si komod unggul. Dasanya mah geus aya di tatanjengan tetela. Ku ayana ieu guha bakal jadi tukang lantaran pikeun urang asup ka negara siluman. Pikeun alungkit kaya Dul Hamid tak kitu. Aki mah sok ka mana wae ngomong teh. Mani lo asana leuweung teh jadi asup ka negara siluman segala. Ngalarti uing mah mengadedak ngadatangkeun kaheran we jeung mata kieu teh sirah uing kitu. Dangar uing manghareupan masalah kieu mah tuh. Nyangka jeung percaya mah euy. Ngan maneh kudu percaya. Ieu guha teh bakal nyepungkeun urang jeung nagara siluman. Siluman mau susuganan aya di dinya silu teh. Geus ulah loba pikiran teuing nu penting. Urang kudu bisa gagancangan manggihan silu sobat maneh teh apa? Dak hayang maneh teh yang bisa panggil jeung jawaban. Tapi wanyas bang asup kana leuweung guha mah. Geus tong loba teh ngomong deui. Ayeuna garancang narangkung tukang laki. Tela loba omong deui harita si komod jeung Iroh terus bae narangtung tukang Aki Edun anu geus nangtung hareupeun lawang guha. Ayeuna ulah loba jedengean, ulah loba pipikiran. Jadi kudu musirkeun hate jeung pikiran sarta ayeuna gancang maneh mod jeung Iroh geura beureum. Sok geura beureum. Parentah Aki Edun nitah beureum ka si komod jeung Iroh. Nardi mod. Nartos ki. Tema si komod jeung Iroh nyamalan mebat. Sabaraha jam kudu beureum teh? Saminggu meureun terus nolong mata teh lolong boconong saminggu. Atuh data lecehna keur maneh momon. Geus aya mah lawa omong balina ge gancang geura beureum gayna. Kurutan sang sakur anu diparentahkeun ku Aki sanggup teu? Nya beres sanggup. Reup si komod jeung Iroh harita pareureum bari ngajeng-jeng narangtung tukangeun Aki Edun. Tekung silila si komod jeung Iroh kadeng Aki Edun ngomong. Mun Kangjeng Prabu Lodraseta sinareung Kangjeng Patri Lodrasakti nu ngageugeut di nagari Roga Malela. Ngidinan ka kaula kula jaya teh sejak asup ka nagari ajeun ka nagari Rodra Malela. Seor harita dedak-dedakan aya angin ngakuruh taringna keur. Eta angin debakan awak si komod jeung Iroh nepi ka duanana oyag-oyagan meh-mehan rek nalung ngagalubragahan. Tekung silila les angin leuwih diganti ku hawa nu seger jeung kaambul berloba seseungitan. Nu harita teh nembak kana irung si komod jeung Iroh. Sok geura badunta euy moal nyai geura beunta euy. Kadenya Aki Edun marentahkeun ka si komod jeung Iroh ditah beunta. Ayeuna ki nyaho moal nyapake tos ya. Naon abdi beunta ki?
Nyi Iroh ge taletena keur kawas nu kabawa ku kalakuan si Komo. Moal Nyai moal naon-naon sok geura laksanakeun ulah loba omong. Aya naon-naon mah aki nu tanggung jawab. Si Komo jeung Nyi Iroh terus bae barunta. Kepeg duanana ngakepeg semu kaget lantaran barang berai manehna buntat. Kaayaan di eta tempat nu tadina leuweung ganggong hima gonggong bari hareupeunna aya guha ayeuna bet jadi beda katempo. Jadi salin kaayaan ebreh nu katempo. Kaayaan di hiji nagara nu rame pikaresep jalan-jalan butbat paranjang jeung laluci. Jelema nu lalempang pada wiri karibukan ieu nu keur digarawe loba nu keur nyieun ieu sasak aya nu keur nyieun jalan aya ge nu keur mararacut jeung sabangsa nu keur dariuk bae ge aya ieu sisi jalan bari ngarobrol jeung pada babaturan. Heran wing Ki, kaayaan berjadi kieu nya sia di negara di mana nya teh Ki? Si Komo nanya ka Aki Edun bari panon mah harita teh para mitra mencero nempokeun kaayaan di eta tempatan anu nimulkeun kaheran pikeun si Komo. Sumuhun Ki di mana ieu teh rame Ki? Nyi Iroh ge ngasongkeun pananya ka Aki Edun. Urang ayeuna teh aya di nagara moal nya. Eta nagri siluman nu katelah lag nagri Lodra Malela. Ma Aki Edun tu di negeri siluman mau geuning nu katempo uing mah jalma teh nu balawiri kan itu ka dieu Ki. Mau hiji acan geuning na kamarana atuh mau laki geuning hiji acan nya. Nuhun Ki aya teh jami wungkus sareng paeun urang saporos kuseur daya di wawangunan meni alagreng saligrong kitu Ki. Dah eta mah sakadar tetenyoan marane wungkul jeung katenyoan wungkul si gajah mah padahal kabeh biasanya mah mau wungkul jabati kitu apanan ari bangsa siluman atawa bangsa jin mah pinter mancala putra mancala putri bisa ngajadikeun naon bae oge kitu. Bisa teu aki nerekahan cenggal uing nempo ka wujud mau bisa sok aya sinja ke sok banana jeung Nyi Iroh. Si Komo jeung Nyi Iroh harita nyampeurkeun ka hareupeun Aki Edun geus kitu beungeut manehna ku Aki Edun diusap lalaun. Nah atuh barang beungeut atas diusap ku Aki Edun. Tetenyoan si Komo jeung Nyi Iroh di loba nu tadina katempo jelema keur balawiri kaditu ka dieu ayeuna mah bangsa mau wungkul. Nya we mau wungkul Ki. Jelema geuning urang-urang acan ge. Cuai mau nyupiran. Ya mau nyupiran mobil. Ya mau ngabeca aja nya. Eta di dalam mau jadi kusir delman. Alah, itu mau naung sulu dagang bajigur segala mau teh. Itu budak kidul, itu budak lega pada taran alun-alun. Alun-alun naon ngaranna alun-alun aki. Eta teh alun-alun bulah we tanah karaton. Geuning tupang agrengna panggedena wangunanna oge. Mun teu salah implengan aki babaturan mah aya di jero karaton. Sidul aya suke. Dua urang asup ka jero karaton Ki. Si sabar hang panggil jeung jadi sobat. Ieu dewek aduh masih hidup kene. Aduh jadi bangke dulu. Disangka maneh dibawa ku alam siluman segala dulu. Ya tuh dulu. Kemana wae tuh dulu? Ya. Biarin aja urang kadinya ayeuna kene. Urang cekek we siluman mah lah. Roda setan jeung roda sakit teh bang cekek Ki. Lamak teuing mah ieu. Aya mah di urang banjur cek panas cuman. Yah Ki. Si Komo dari tangga bebedoleungeun Aki Edun ngarah gagancangan ini tidinya pikeun ngajujuy ka karaton. Para mitra kaum harita atuh tuluy Aki Edun ge nyarita. Ayo urang ontrok ka karaton lainna kene. Ngan panenyo maraneh duan kudu dibalikeun deui cara tadi. Nu dimaksud supaya maraneh bisa ngayakeun komunikasi atawa hubungan kitu. Ieu ngarah bisa ngomong ngadu renyom kitu. Meureun maksud kitu nya. Urang leuwih kitu lah. Naon ku Aki lah. Carana kumaha Ki? Cara tadi banget maneh mod jeung banget Nyi Iroh wakil diusap urang usap ayeuna kaganjang geus saya ga nah cara sejanji nah makanya nyakeun kitu sagala mod aduh kasap leungeun Aki teh usap tadi teh masih kene karasa ayeuna kudu usap deui sinduk we banget uing mah si Komo bibir gidi ya satu kang kasap sakadit mah da moal naon-naon sugan nu penting masal urang siga dilembur deui cara tadi gila ningali maung nanging nu katinggalin teh siga jelema biasa Kang nya lah teu naon deh gitu mah soki lah banget uing tah jeung banget Nyi Iroh geura usap deui ulah teuing da beung areuna kasap sia sok aya kasap ngomong di sia beresna kadang-kadang ku aing sia komot pamerasa teh ayeungeun maneh lemes kitu sakitu satalen tilu baru sing aing teh si Aki bari jeung jepi siapa si Aki sebenarnya salen teh bari tilu baru ayeuna mah da zaman jut-jut atuh eta mah kuno nyaritana teh satalen-talen kitu mah mitakeun tilu baru kitu mah mitakeun ketip-ketip kitu mah kuno memang kuno deuleu da ieu mah eueuh yang useueuh duit talen useueuh duit ketip tapi da eta mah paribasa moal bisa dileungikeun deuleu sabalikna kurang kudu dimumule minangka ditinggal kaluhur kurang basa teh eta teh minangka ditinggal teh kudu dimumule kurang kudu aya kudu langgeng ayana kitu
nya lah aku maki we pokona mah antari satalente kumaha jeung hartina satalente baru teh naon ye satalente 2 ketip jeung sasi jeung sapeser nya ai sapeser setengah sen kitu ngaranna teh 2 ketip jeung 5 sen satalente euy mun sabemot 2 sen jeung sapeser kitu maksudnya jadi ai satalente sarua jeung saparapat perak artina satalente 3 baru gitu dandaran lamun 5 ketip teh sarua jeung 6 baru nya eta lamun satalente 3 baru teh sarua teh artina gitu paribasa nu dipapanekeun kana sarua satalente 3 baru mun ngobol sia majarkeun jenius nyaho artina kitu-kitu acan deuleu ai canyaho atuh nyaho atuh najan dokter profesor oge ai canyaho mah canyaho atuh ki jadi artina mah sarua jeung sama alias sama saja gitu meureunnya tahu jadi dengan maneh dengan aki teh satalente baru kasapna sarua gitu pinter si aki aduh aing heuh pelot baheula ge leuwih pinter pikir mah bukan teh kadinya berasna aduh sangka deung aing hebat si aki hebat Edun lah hebat aki Edun teh bener-bener Edun Dipeca ayeuna keneh beungeut sia jeung beungeut iro wainget diusap arah teh nyuan marane robah aing mau nurayap nu katempo tapi jelema biasa ku merenang arah teh sieun arah teh gila awas awas nya tuh telolong beung manya mah ngomong sok mana wae buru-buru ka dieu sing deukeut ka aing ku aki ayeuna keneh diusap teh aki Edun harita keneh usap beungeut si komo jeung iro rengse beungeut marane diusap ku si aki Edun tetempoan manaheunana jadi robah deui nu katempo loba di dinya jelema pangawakan jarang gede untuk katempo aya mau hiji geus kitu mah berala lempang sakedeung oge aya di lawang karaton dirinya tepung jeung saurang gulang-gula nu ngajaga karaton kaayaan pikasi malahan memake jeung mawa gegendir sagala atuh dina cangkeng nyoleh greng ku wangpan Aki Edun harewos nitah jempe ka si komo jeung iro atuh duaan maranehna sanggup pikeun nyumponan kana pamerdihna ti Aki Edun ngong gulang-gulang budi pamuluna pikasieun ngomong tarik naker jeung molot segala aki-aki nikah ngaran kami teh Edun tema Aki Edun tenang naker digana eueuh kasieun jeung kakeueuk najan yang hareupan jalma jangkung badag bari jeung kumisna ge baplang sanggadula jadi ngaran maneh Edun ngalus euy ngaran euy kumaha puring we soal ngaran mah reki oge anjeun mah teh kudu ngisi kodi teu perlu nyengsirikeun baraya Aki Edun tungtungna nyerenge seuri nempo Aki Edun seuri harita gulang-gulang jadi jempe bari katempo siganu amekeun ka Aki Edun pok de gulang-gulang tu mah ngaso heula para mitra ngaso para mitra kaum harita nempo Aki Edun seuri tungtungna gulang-gulang jadi jempe bari katempo siganu amekeun ka Aki Edun pok di eta gulang-gulang tumanya eta anu duaan tah ngaranna ha komo jeung iro gancang nemala komo ngaranna mah abdi mah iro nu rek perlu naon euy bangna maraneh tiluan asup ka alam siluman negeri Lodra Malela teh gancang bejakeun ta gulang-gulang jeung ulang-ulang gegendirna sigan nyingsieunan ka Aki Edun saparakanca pangna ka ditu uing nya cerek keun ku Aki ngomong namot manya mah cicing bari lagi kumaha Aki we deuleu Aki Edun motong omongan si komod atuh geus kitu mah jep si komod jempe teu nuluykeun omonganna gulang-gulang pangnya kami ka dieu ayeuna teh sajadian rek mapakeun incu kami nu ngaran Dul Hamid anu kamari dipaling ku Bupati Lodra Sakti kuala eta halik anjeun ka sisi kami tiluan nomberean jalan kami rek asup ka karaton soal itu Aki ngaran Dul Hamid teu kudu dipikamelang teu kudu dipapakeun lantaran di dieu lagi rek disenangkeun rek dimuliakeun manehna dikawinkeun ka putra Kangjeng Raja Kan Nyimas Ronggeng Sintasari teu kudu melang-melang gancang aranjeun tiluan mah geura aringkah teh gancang geura tinggalkeun nagara eta gulang-gulang terus mulang-mulang gegendir bari nitah init tidinya ka Aki Edun jeung si komod katilu Nyi Iro srog Aki Edun maju salengkah ngadeuketan ka hareupeun eta gulang-gulang nu ngajaga dirinya dengekeun ku anjeun bangsa siluman kami moal ini ti dieu moal ninggalkeun di alam siluman bisa memeh kami bisa mawa incu kami nu katelaki Dul Hamid kitu
kurang ajar sia cek aing moal dibikeun dulu kumaha di mana teh penek ka si Komo teh ini ti dia moal sia ta gulang-gulang molotot ka si Komo ye siluman tong nyebut penek sia geus kieu buktina aing mah ajan penek ya ieu mah ti pabrikna kieu manusia mah leuwih mulia batan siluman deuleu jeung setan jeung jin uing mah sieun ku maneh teh uing mah moal ingkah ti dieu sama meh uing bisa nurungan sobat uing buka telah sidul hari ngisi sia nyingkir sia montong halangan jalan uing mah jeung si aku uing kasup jero rek mbageun sidul sobat aing deuleu waduh ngajago sia mun kitu mah sarua jeung hayang modar sia teh mun kitu marane bakal narima kumaha kaampuhanna ieu gegendir ngaran Gada Rujak Polo gegendir pohara ampuhna ditujukeun ka Gunung Urug digebungkeun kana tangkal kai gede bakal hancur atuh dipinangkeun kana sagara saat dah gitu disintinya ya manusia komo gitu sia manusia bakal jadi lebu Jawa hidup kami kasebut gagah sakti manusia eleh gitu baik komo ieu pira manusia tilu ese eta gulang-gulang sombong naker ulah kaya ka omong sia gulang-gulang gancang demongkeun bawa sen sia teh deuleu mun bener-bener mah nya atuh sok sia lah kabeki cowe sia teh bos manuka pokona mah derwe kadinya ari wangi mah kawing jeung kaki wing alah si Komo jadi gede wawane pangna kitu pedah nempo kaayaan Aki Edun sigan tenang naker dina nying hareupan eta gulang-gulang Edun maju sia aing rek digebung ku genir aing nu ngaran Gada Rujak Polo kamu kira gebungkeun jeung aing wani mah sia ka aing sia Aki Edun maju salengkah bari ngasayaga pikeun narima kebugan kegenir eta gulang-gulang teh kurang ajar sia keur rasakeun ieu eta gulang-gulang ngagebungkeun kegendirna kana awak Aki Edun peledung celegur ngadatangkeun sorang jelegur tarikna ker sarta tina awak Aki Edun kaluar hasud meni ngebul najan kitu tetela henteu ceh-cehan teu bocel kaayaan Aki Edun tetep keneh para mitra ajeun harita keneh ngagen jejeg harita teh dina kaayaan nu saenyana sok geura kaluarkeun sakabeh pangawasa sia teh siluman sok geura gebug aing deuleu Aki Edun siga nu nikmatkeun digebug ku gegendir manehna harita teh ngadon seserengehan kurang ajar sia celegur awak Aki Edun digebug deui keluar deui sorang ngajelegur tapi waktu kitu Aki Edun teu lecet-lecet acan anger ajeg nantun siga nu teu ngarasa nyeri naon-naon najan dihanca digebugan ku gegendir harita para mitra si Komo jeung Nyi Iro meni peureum-peureum wae nyaksian Aki Edun digebugan ku gegendir tapi da tetela kuat anggur nyereng tungtungna si Komo jeung Nyi Iro milusuri harita teh suka bunga lantaran Aki Edun kuat nerima kebugan kegendir di gulang-gulang bangsa siluman ngaso heula para mitra kaum harita si gulang-gulang tuluy nyari kurang ajar ayeuna aing geus ngagebungkeun kegendir ka maneh teteh lawan kuat saterusna bagian maneh ka kami sok geura nyintinakan rek kumaha pipeuteun maneh ayeuna kami moal burung ditagenan eta gulang-gulang bangunna horeameun pikeun ngagebungkeun kegendir nu nyata manehna anggur nemongkeun awak pikeun narima pangbalesan ti Aki gulang-gulang kami moal nyilakakeun ka nyaneh deuleu asalnya neh ka sisi montong halangan jalan kajaba munyaneh badal kami bakal nyintinakan deuleu aing mah kejending bae bacan mere jalan ke siang deuleu eta gulang-gulang akur ngabedega nangtung megatan jajalaneun hareupeun Aki Edun si Komo jeung Nyi Iro mun kitu mah maneh teh hayang diwara ku kami teu naon-naon maneh bakal diwara ngan kami moal langsung mayan ieu mah sakadar mere peringatan we kanu bajago siluman deuleu sia Aki Edun niup eta gulang-gulang da atuh gelebu gaya angin nebak kana awak Aki gulang-gulang saterusna gubrag eta gulang-gulang ngagubrag bari ngagoak tari aduh tobat kami leles ampun eta gulang-gulang guguling
kumanehna sakujur awak karasa leuleus lungse taya tangan pangawasa bener-bener ngarasa leuleus nu taya papadan. Si Komod nyamperkeun tuluy nangtung di gireun eta gulang-gulang nu keur gogorentelan bari pop. Ye gulang-gulang udang atuh sia. Aduh ampun teu kuat. Lungse luyeuh cek eta gulang-gulang bari tuluy gegerumban. Ye dari mana itu teu bisa nangtung? Aduh ayeung. Ye jadi meureun ayeuna mah meunang kami tiluan suka jero nya. Baik wae. Ayo mod nyai urang ka karaton. Leos Aki Edun lempang niheulaan dituturkeun ku si Komod jeung Nyi Iroh ngajugjug ka palebah lawang teras. Teu kungsi lila Aki Edun jeung si Komod oge Nyi Iroh geus cunu ka deukeuteuan lempang ka karaton. Reg lempang eureun. Nutup ki panto karaton gini. Oh nutup da ka teh nyok Aki deui. Tapi dengekeun kaya Nyi Iroh karaton. Ni rame euy ka denge sora jelema ngaguru sigana keur kumpulan euy. Oh cokolot baheula mah disebutna teh naon cenah? Naon teh barimbu naon sok barimbu babala gempagan tanya gitulah sok kalinya surungkeun panto naon Aki Edun nitah nyurung panto bar nyurungkeun si Komod harita teh ting cobaan kuing si Komod langsung lempang ka hareup guadang paleun diantelkeun kana panto bari tuluy ku manehna disurungkeun 1 2 3 si Komod tiu berege nyurungkeun eta panto nutup tapi teu regrog eta panto pohara pageuh. Aduh pageuh ki sakitu kabeh tanaga geus dikaluarkeun. Aya pirang-pirang hitut ya. Nyi Iroh cing akang batuan. Mangga tukang tema Nyi Iroh tuluy nangtung digireun si Komod marengan si Komod nyurungkeun panto. Mugi-mugi mukanya Kang ge panto disurungkeun ku duaan. Nya muga-muga nyai 1 2 3 si Komod jeung Nyi Iroh nepi ka luhut leet kesang nyurungkeun panto tapi nya kitu eta panto pohara pageuh candaekeun keneh muka sedengkeun di jero kadenge sora meunang guru malah kadenge sora nu surak jeung keprok sagala. Si Komod jeung Nyi Iroh beureun nyurungkeun eta panto sanggeus dicoba 4 kali teu daekeun keneh muka pok si Komod nyarita ka Aki Edun. Aduh bagusnya keur gini mun onget-onget ieu mah sakitu dicoba disurungkeun coba kali heran ki kuing heran ki padahal mah di panto lain panto beusi tiba ngukur panto kai biasa ani mun pageuna keur ditulakan kitu ti jerona ki sigana mah ditulakan meureun euy ti jero aya apaan maneh teh kasohor gede tanaga semua Aki Edun bari nyereng nya cepi waktuna kudu beak kieu ki saya paktos